Bismillahirrahmanirrahim. Urang salat be aya munfarid sorangan, aya berjamaah sangat luar biasa pahala. Kan ieu kudu make ilmu, berjamaah ge kudu make ilmu. Ulah ngomongkeun kieu doang, 27 derajat sia. Munyon naon teh. Hai, hari tata berjamaah, tata cara berjamaah kan teu nyaho. Kan kieu urang teh lamun berjamaah teh sak misalna katinggaleun eta teh akan ngaranna makmum masbok. Masbok teh aya masbok rakaat, aya masbok Fatihah. Kan kitu ieu teh. Puyang amat kiai atuh puyang kabeh ge. Ya. Zaid imam geus meunang sarakaat kuari rakaat kadua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Torojol bakar. Waduh. Musrakat Allah. Burame usolli fardol maghribi makmumat. Allahu akbar. Geus katinggaleun sarakaat berarti emas bok rakaat. Kuari mang bakar kakarak datang kana iya kana budu iya kana nasta'in. Imam ruku Allahu akbar. Tuh di urang mah pan ieu sok lobana hayang nganggeuskeun Fatihah. Iya kana bener. Ini surat al-Fatihah. Cing dah yang gerang udah ruku ai praktek be encan ruku canaon kan ieu imam geus kaburu sami Allahu liman hamidah nyana gagara tadi ya Allahu akbar ruku imam kan geus sami Allahu liman hamidah pan teu kaudag dina ruku imam tak kos kitu teh eta ulah direken rakaat kos kitu. Tuh ayo coba ari geus kudu kumaha kiai. Iya kana budua iya kana nasta'in. Kemudian imam ruku geus teu kudu nganggeuskeun Fatihah ilu ruku Allahu akbar. Tuh nya Fatihah teu dianggeuskeun, nya rakaat kaburu ngeunangeun kan eta ngudag Fatihah ya Rabbal titah kusaha coba ya. Titah kusaha? Iya. Deugna titahna kusaha nganggeuskeun Fatihah di dinya. Tuh, eta kan gara-gara titahku bodoh kos kitu kan. Nya gegeuraan nganggeuskeun Fatihah. Dolim, aya Fatihah kaburu henteu, akhirna maka kan katinggalan kan rakaat. Lantaran bodoh ku jadi diitung bae rakaat. Imam uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Cengna aing mah katinggalan ngan sarakaat doang. Otomatis kan cung kedil nangtung deui teh hanya nambahan sarakaat padahal kan kuduna 2 rakaat kan. Tuh atuh teu sah berarti kan salatna gara-gara bodoh atuh teu sah salatna capek ongko sah salat henteu di mana sah teu sah salat atuh sarua jeung teu salat kan. Tuh atuh lamun geus teu salat atuh pan sorga embungeun narima jelema nu teu salat. Lamun sorga geus teu narima jelema nu salat atuh pasti ieu teh ya dipindahkeun ka kampung sabelah. Sedangkan kan di sorga nganualkur 2 doang kampung, parikun fil jannah wa parikun fis. Hiji kampung sorga, 2 kampung neraka. Mun haji pendi teu ditarima di kampung sorga pasti berarti ditarima aku kampung naon? Neraka. Nya nama teu panas, teu panas. Atuh di mana neraka teu panas. Ya Allah, ya Rabbi Gusti nu agung sia dewas. Tah iya urang teh ya geus be kiai pancena Fatihah teh kudu dibaca likulli raqatin unggal rakaat. Nyaho lagi nyaho gitu pan eta teh teu anggeus Fatihahna teu anggeus
kan cenah kudu dianggeuskeun cak saha. Lamun urang salatna sorangan boleh-boleh saja, memang kudu, tapi kan ieu ngaranna masbok rakaat katinggalan rakaat ulah sapotong Fatihah. Imam geus ruku Allahu Akbar jol bakar usolli fardal maghribi makmuman Allahu Akbar langsung ruku Allahu Akbar kaburu dina ruku teh atuh eta kan rekan rakaat maca Fatihah teu maca Fatihah kan tak iya kok bisa sah kunaon lantaran ditanggung jawab ku imam bertugas nahamul Fatihah, bertanggung jawab menanggung jawab Fatihahna makmum, maka ku ayana imam bertugas nahamul iya ulah sambarangan nu jadi imam. Iya sing hade Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Deuk nanggung jawab Fatihah makmum kumaha heuy Fatihahnya nage tanggungkeun laju eta titah mundur jadi imam mencak heulaan saha ngakan uyahna jeung aing sia naon urusana salat jeung uyah kan ieu nu nyieun ribet. Masya Allah. Hayu belajar Fatihahna cenah rapi karena nu jadi imam ieu adalah nahamul Fatihahna makmum teu anggeus Fatihahna kakarak datang kana iya kana budua iya kana stain ruku milu ruku teu kudu dianggeus teh sesana ditanggung jawab ku imam. Allahu Akbar ruku langsung jol makmum Allahu Akbar ruku kaudah dina ruku asup karena ieu teh rakaat asup kana rakaat teu maca Fatihah kajeut kunaon ditanggung jawab ku imam matakan kudu pinter imam siga deui imam ieu kan masalahna kan ieu problem di lembur pelembur ieu Gusti nu agung. Masya Allah kekeh beta padahal mah eueuh gajihan eueuh naon eta kunaon beusih henteu disebut kokolot mahal amat eta kokolot. Awas nu rapi Gusti nu agung ieu sing awas tata cara berjamaah teh ya di urang nu paling loba jasa takos kitu maksakeun ngudag nganggeuskeun Fatihah sahanunita eta mah ngan ukur kahayang sorangan doang asa teu seubeung ieu eta mun can anggeus aya nu kudu seubeung aya nu henteu. Ya Allah ya Rabbi geus pokona mah santai maca Fatihahna kecuali ieu bisa unggal rakaat henteu maca Fatihah teh sah bae dengan aya alasan misalnya kieu Zaid imam nyana awakna leutik lincah kunaon bakar makmum awakna wade 2 kintal satengah boleh jasa ya kan tuh geus mah begitu datang tadinya teh mang bakar teh geus harenggosan teh endek asup ka masjid ge buranteng geuning kana ieu kalawang nyana kakarak Allah makmuman Allahu Akbar imam ruku Allahu Akbar nyana ge kan milu ruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah sami Allah kapan teh eungat geus betek be sujud ieu ari pelebah turun mah Allahu Akbar ruku sujud ngeunangeun ngagoloyoh bari rada ngagubrakeun awak ge gubrag wayah naik imam manggeus Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil waladdallin nyana mah usukal esekel deuk nangtung kan 2 kintal setengah kan. Masya Allah harenggosan biasanya nanti terus kakarak ge hudang lagi teu sakaligus kena kos rukuh lagi
Kakarak Allahu Akbar. Imam mah geus endek ruku deui. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Cak bakat aing mah karak nangtung gitu. Yes, teu kudu baca Fatihah, ruku deui kan. Ruku deui eta ngaranna masbok Fatihah. Jadi ngaranna mah wabe uga rakaat Fatihah. Tentu luar biasa. Itu masalah. Masalah. Mantakan beusi hayang mung maca Fatihah awakna buadekeun heula. Tuh, eta ngaranna masbok Fatihah teu naon, teu kudu maksa-maksakeun. Malah justru madarat lamun maksakeun. Waduh aing teu ngeunaheun mah teu maca Fatihah. Maca Fatihah we lajeu eta ruku, kaburu hudang teh be teu kaudag dina ruku, ieu teu karekan rakaat tadina masbok Fatihah mah kos kitu. Beda ke jeung katinggaleun, ulah katinggaleun 3 gerakan, eta lain deui ke bangsalana. Masya Allah, tah sing hade awas, ye rapihkeun urang teh salatna supaya urang teh ulah ka neraka, yakni urang ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran ieu salat teh jang ngajagaan iman, pager iman, pondasi iman, bentengan iman anu dibere ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman ieu bentengan dengan ayana salat, bentengan dengan ayana pengajian-pengajian, bentengan dengan ayana sedekah-sedekah, bentengan dengan ayana silaturahmi. Masyaallah indah hirup ketika urang hirup salatna rapi, sedekahna nyaan, terus be silaturahmina jeung sajabana maot mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, insya Allah geus disambut ku jutaan para malaikat-malaikat. Roh urang ketika naik ke luhur langit terus ieu dikawal ku jutaan malaikat, disambut di pituna ku bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matakan mudah-mudahan urang kabehan maot husnul khotimah, mawa iman Islam, sehingga orang dicicingkeun di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibarakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.